Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mitra kaum dangu sadayana, para pemirsa YouTube. Dina dinten ayeuna urang sadayana tiasa patepang dangu deui sareng simkuring Mang Aa. Urang sami-sami neraskeun hanca dongeng Sunda anu katunda. Dina judul dongeng Neng Jejeh. Ieu dongeng teh yasana Ibu ETS anu disarungsum ku almarhum Bapak Ka Sukarna di Bandung. Sakuma biasa para wargi mitra kaum dangu sadayana, ieu dongeng teh didugikeun ku channel anu dipikamemet ku urang sadayana. Kumargi sakitu ka para wargi mitra kaum dangu anu teu acan subscribe na, mangga diantos pisan dina channel anu parantos disayogikeun. Dina dinten ayeuna ieu dongeng teh majeng kana seri anu ka-38 sakumaha anu ka Bandungan ku urang sadayana dina seri anu ka-37 dina dinten kamari. Hanca urang teh kapegat ku waktu dina mangsa nyaritakeun anu garelut teh nya. Silenyai anu ngajorag di barengan Kuden Ahmad ngajorag Mauki sareng kaadung teh. Tah kumaha lajengna ieu carita mangga urang sami-sami bae Bandungan ku sadayana. Pamugi ieu dongeng janten landung pangbeberah kana manah kanggo urang sadayana. Mangga wilujeng ngadangukeun ka sadayana. Angin gede ngagelebug sorana maningah hiuk siga angin laut bae katambah daya panghalang da puguh ngan sawah wungkul nu legana upluk aplak siga nu satungtung deuleu atumun aya sora teh tangtu kadenge tetela sanajan eta sora teh datangna tinu jarau ibarat sora Mauki anu harita ngagorowok kadenge na tarik pisan tetela tulung-tulungan gura gero nyebut kakak malah harita teh tembus kadengieun ku Neng Jejeh anu eukeur ceurik di kamar nginghak di enggon manehanana atuh Neng Jejeh curing hak tina bakating pureuwas. Neng Jejeh teh rungah ringeuh ngadengikeun eta sora tetela siga di sawah atuh manehna teh reuwaseun sabab kana sora teh apal yen eta teh sora Mauki nu ngajerit nyebut kakak. Atuh manehna teh ngorejat maksud arek nyampeurkeun hayang nyaho aya naon. Bareng jeung gero Mauki nu harita ngabejaan yen salakina ditonjok atuh kaadung ngartieun gancang manehna teh nyingcet. Atuh henteu matak heran peureub Den Ahmad teh nyoblos sarta awakna melepas kejebur teh kana sawah sarta nincak ka sileunyae nu harita kusah poseh. Sirahna kakara lesot sabab ku kaadung geus luncat nyingcetkeun panonjok Ahmad. Barang cela nincak sileunyae Den Ahmad ti kosewad adu kejebur teh labu. Pakaianna jalibrug katambah caina jero ampir-ampir semetuur. Atuh brug henteu wudu ripuh sabab panon kapecretan ku cai sawah anu nyebrot. Atuh manehna teh gigisik siga nu kapireunpeunang. Harita sileunyae cengkat tapi manehna teu beuntak sabab beungeutna teh kapopok ku taneuh sawah anu ledok. Urut ditincak ku kaadung dibebeskeun kana leutak. Manehna henteu nyahoun yen anu ditincak pandeuri teh Den Ahmad lain musuhna. Atuh henteu loba pikir gabrug harita dirontok sarta terus ditonjokan tapi bari peureum bae da panon pinuh ku taneuh. Nya kitu deui Den Ahmad anu eukeur kapireungpeunan barang aya anu ngagabrug manehna teu loba pikir habak deui males nonjok. Atuh puguh rame pisan bukbek anu silih tonjok. Sarua duanana pada dilelebah nonjokna teh. Kamana bae nu penting mah asalkeuna sabab pada peureum da panonna kapireungpeunan sarua henteu bareuntak. Lantaran dua nana pada sarinen katonjok atuh gabrug silih rontok brug maranehna nalamru papuket gegorentelan lir puyuh eukeur diadu katambah galunganana teh dina sawah anu ledok
Atun teu matak heran pakaianna jalibrug jeung jeblog pinuh ku taneuh. Nya kitu deui beungeutna urang perong salin rupa liang ceulikna liang irungna harita teh pinuh kasesegan ku leutak. Sanggeus bareak tanaga harita teh si Leunyaay bingungeun pisan sabab tanagana leuleus. Lamun kurang-kurang nahan manehna geus bahaya meureun ripuh katindihan ku musuhna anu bedas. Atuh bakating ku bingung gawena nganangkeup nyekelan. Lamun nangtung bareng nangtung, lamun labuh bareng labuh. Tapi sanajan kitu ge ari tanaga maleuseuh mah nyekelanna teh lesot. Halusna manehna ge inget kana pakarang anu reges anu dilatih ti leuletik. Tahun-tahun dipakena sarta sareukeut marencos. Atuh teu tetep pasti di pakarang nu reges teh kumaneh nu reges teh kuehna digunakeun. Geuwok si Leunyaay teh ngegel tarik tarikna teh kaliwat saking teu beda ti ngegel londo. Jeung pageuh kaliwat saking nancep tembus kana daging. Atuh Den Ahmad ngagoak tina bakating ku nyeri sabab pundukna digegel. Untuna teh bika nyangked kana uratna nu gede. Aduh, tulungan lo Nyai, dewek digegel punduk euy. Ceuk Den Ahmad ngagorowok. Ngadengi anu digegel ngagorowok menta tulung si Leunyaay maniruwaseun. Terus manehna teh ngahuleng. Ngegeana teu diteruskeun sarta brai manehna beuntak ningali anu keur digegel. Terus geus awas mah eureum lantaran panon sareukseuk sikina pinuh ku leutak. Den Ahmad ieu teh, ceuk si Leunyaay bari ngalesotkeun huntueuna. Ngedengi sora si Leunyaay brai deui Den Ahmad oge beuntak. Terus neuleuh ka si Leunyaay barang manehna geus sidik anu ngegel teh si Leunyaay. Atuh kacida ambekna gancang maneh teh nyorongot sarta ngalesotkeun leungeunna nu tadi nyekel si Leunyaay. Heueuh dewek ieu mah Leunyaay. Kunaon si laing teh make ngegel kana punduk dewek Leunyaay? Dianggap anak ucing dewek teh hah? Ceuk Den Ahmad. Kahayang nama molotot ngan teu bisaeun beuntak da puguh ka pirengpeunan. Aduh, teu terang Den. Upami terang mah piraku ngalakukeun kitu ka Aden. Ceuk si Leunyaay bari nyiuk cai ku dampaleungeunna. Terus dipake si beungeut mersihan taneuhna anu pinuh dina beungeut. Bohong si laing mah Leunyaay. Ceuk Den Ahmad bari si beungeut deui. Daek disepak munding Den upami ngawadul teh. Jawab si Leunyaay bari ningali ka Den Ahmad. Panonna rucang-riceng masih keneh karasaeun aya taneuh dina kongkolak panonna. Tuh kaciri anu ngawadul mah datara aya munding anu nyepak deuleu. Anu sok nyepak mah kuda. Dasar si laing mah tukang rahul. Ngagadil mendek oge ari munding mah lain nyepak sia. Jawab Den Ahmad bari merong da geus bisa beuntak ayeuna mah. Ngan panonna bae semua anu bareureum. Aduh, laras Den, abdi mah teu terang yen Aden sanaos disurapan kitu oge wantun. Da puguh henteu ngabohong abdi mah wantun dibedil ku munding. Jawab si Leunyaay malikan deui sumpahna. Lain dibedil ku munding bodoh, tapi digadil ku munding mah. Kamana ayeuna si Adung teh euy? Ceuk Den Ahmad bari luak lieu. Aduh, duka atuh Den, urang teang bae ka imahna. Ngan urang mersihan ieu heula yeuh leutak dina pakean abdi. Jawab si Leunyaay bari nyewakan cai dipake mersihan eta leutak. Heueuh nya, dewek oge pinuh ku leutak komo sapatu mah. Kamana euy sapatu dewek hiji deui Leunyaay? Ceuk Den Ahmad bari lurat leret. Wah, ti bebes panginten Den. Ari tadi ti gujubar mah pasti sapatuna ti bebes kana leutak. Jawab si Leunyaay harita teh.
bantuan neangan lu nyai. Ceuk Den Ahmad bari seuri deui. Si Nyai henteu kaleked terus bae ku manehna palebah dinya dirampak. Tapi sapatu teu panggih atuh ngarampakna teh maju disasar di papai-papai dina urut gelut tadi. Sajeroning ngarampak teh Cikiki Den Ahmad mah seuri. Kunaon Den nyeungseurikeun sagala rupi? Ceuk si Nyai bari nangtung. Henteu dongko nyagapan leutak. Tadi pikir-pikir masih lain ke kawas nuker ngukui belut euy. Jawab Den Ahmad bari seuri lelenggakan. Bet kitu geuning, aden anu miwarangna oge, tapi aden di nu nyeungseurikeunana. Atos bae tong dipilari atuh sapatu teh Den, mending oge ngangge sapatu sabelah ngarah jagoannya. Siga pendekar pincen geura. Ceuk si Nyai bari nyakakak deui seuri. Gara-gara tukang tani kasabelan ta euy, urang nu ripuh nu sareuri. Hayo teangan deui buru-buru lu Nyai. Urang warah tah si Adung teh. Ceuk Den Ahmad ambek deui. Arima Uki jeung Ka Adung waktu si Nyai keur gelut papuket sareng Den Ahmad. Gancang manehna mah baralik ninggalkeun anu papuket. Waktu manehna keur balik gok amprok sareng Neng Jeje. Anu maksudna rek nempo pedah tadi kadengieun aya anu jejeritan. Reka mana Nyai? Siga nu rurusuhan geuning. Ceuk Ka Adung bari neuteub. Hayu Nyai, balik deui bisi kumaha onam ulah ka sawah. Ceuk Ma Uki nyelang nyarita. Ari anu jejeritan bieu saha Ma? Jawab Neng Jeje bari neuteub ka indung kukutna. Ma, anu tadi jejeritan mah. Kunaon kitu Ma, abdi dugi kareuwas. Jawab Neng Jeje siga nu heran. Abahna gelut sareng saderekna Juragan Sonjaya. Hayu balik deui Nyai, bisi kabalerangan. Jawab Ma Uki bari nungtun ka Neng Jeje. Ngadengi jawaban kitu, Neng Jeje reuwaseun pisan atuh gancang balik deui. Barang geus tepi ka imah sup sarerea ka jero. Sarta terus baradami kumaha ngakalanana. Sangkan dirina salamet tina genggeman Sonjaya. Ari kaputusanana diserenkeun ka Neng Jeje anu sanggup tanggung jawab rek nyang hareupan musuhna. Kerjongjon badami kitu, gero teh anu ngageruan tarikna kaliwat saking gura gero culak celuk siga anu nangtang gelut. Da sorakna ngagorowok teu beda ti nu ngambek. Adung, biji si Adung. Aing hayang nguyup getih sia deuleu. Hayo bicil Adung. Ceuk Den Ahmad ceceleuweungan di luar. Ngadengi nu ngageruan Ma Uki sareng Ka Adung beungeutna mari parucet tina bakating kureuwas. Ret ngareret ka Neng Jeje anu harita ngahuleng bari ngerutkeun halisna. Atuh manehna ngeleper sabab sidik kadeudeuna Neng Jeje siga anu sieun. Padahal pikeun Neng Jeje ngahuleng teh lain sieun, ngan manehna eukeur mikir. Nginget-nginget eta sora rarasana wawuh. Sabab sidik geus ngadenge sora lunalagamna kitu ngan manehna poho deui. Den Ahmad ambekeun pisan pedah manehna ngagero tapi henteu ditembalan. Ret ngareret ka si Nyai kawas anu menta tulung. Ari si Nyai ngartieun gancang manehna ngagero tarik mata karorekan. Buka sia nini peot. Kunaon panto make dipendeutkeun. Nulakan maneh sieun ku aing sia teh. Hayo kaluar sia. Diduruk gerakeh eta imah teh. Hayo sia kaluar.
cek si Lenyai. Bari gep nyokot batu sagede pereup terus dibaledogeun kana panto. Dar! Sora batu keuna eta kana panto. Neng Jejeh beuki reuaseun ngadenge eta sora. Sabab nu ieu mah apal tetera sola si Lenyai, tang tu moal salah deui atuh ret ningali ka Mauki. Sarta neuteub ka Kaadung, pok manehna teh ngaharewos. Abah, Mak, keun soal ieu mah kumaha abdi? Sugan tiasa ku jalan lemes. Mangga abdi anteur ku emak jeung ku abah. Nanging emak sareng abah mah ulah nyariosnya. Cek Neng Jejeh terus mukakeun panto rek bijil kaluar, dituturkeun ku indung bapa kukutna. Barang brai panto dibuka den Ahmad sareng si Lenyai. Ari ret manehna ngarenjag sarta panonna molohok. Eukeur mah panon jaleer teu ari balas digisik sabab kabawelan taneuh. Ayeuna dipake melong ka hiji istri anu nyampeurkeun sarta bari diiringkeun ku Mauki jeung Kaadung. Den, geuning manehna teh. Cek si Lenyai teu bisa terus ngomongna teh lantaran sieun salah deudeulean. Aduh, Lenyai, kumaha ieu? Jawab Den Ahmad bari neuteub ka Neng Jejeh. Saha nu rek ngaduruk imah teh? Cek Neng Jejeh mimiti ngomong. Neng, aya di dieu geuning Neng teh. Jawab Den Ahmad bari neuteub. Nya, sing saha anu wani ngahina ka indung bapa kukut kuring, sarua jeung ngahina ka diri kuring. Sing saha anu ngahina ka diri kuring, sarua hartina jeung ngahina ka Juragan Sonjaya. Ngarti atawa henteu? Sok rek naraon guruwak gorowok di lembur batur teh. Cek Neng Jejeh harita teh bari dangah lir Sri Kandi rek makalangan. Ngadengi omongan kitu Den Ahmad sareng si Lenyai olohok mata simeuteun. Manehna teu bisa kebat lantaran aya asa kapendet ku caritaan Neng Jejeh. Rek ngambek-ngambek kumaha kalah halangan ku Neng Jejeh. Ari rek nyiksa Neng Jejeh sok sieun nya bae sakecap-kecap Neng Jejeh. Yen ngahina ka manehna sarua pisan hartina jeung ngahina ka Sonjaya. Janten Neng sareng Juragan Sonjaya teh atos aya hubunganna nya. Cek Den Ahmad bari neuteub. Tanyakeun mah ka Juragan Sonjaya, ulah ka kuring. Pamenta kuring mah Juragan Sonjaya ayeuna supaya ka dieu lain aranjeun. Kuring teu perlu ka aranjeun. Soal sawah jeung sakabeh urusanana ku Kaadung jeung Mauki geus diserenkeun ka kuring. Tah, lantaran kitu kuring nu bakal nyelesaikeunana jeung ayeuna mah taringalkeun kuring teh. Jeung ulah wani-wani ganggu deui ka Mauki jeung Abah Adung. Sabab ngacaukeun kana urusan kuring sareng anjeunna anu rek ngatur perkara hutangna ka Adung ka Juragan Sonjaya. Jawab Neng Jejeh bari melong ka Den Ahmad. Nyaan eta teh Neng? Cek Den Ahmad nanya deui. Cung bae geura wartoskeun ka Juragan Sonjaya. Kuring ngantosan di dieu kitu ayeuna. Ayeuna pisan anjeunna kedah ka dieu. Namung teu perlu mawa batur saurang oge. Lamun mawa batur, kuring teu bisa narima sabab asa diteken. Keun atuh ari kitu mah ku engkang bade diwartoskeun Neng. Jawab Den Ahmad bari amitan leos manehna indit ari geus jauh ret ngareret deui. Tadi nama hayang ngancam heula ka Kaadung ngan dipikir-pikir bisi salah. Sanggeus teu aya Den Ahmad, ger Neng Jejeh baradami jeung indung bapa kukutna ngatur-ngatur piakaleun sangkan maksudna teu gagal. Atuh Kaadung bungaheun nya kitu deui Mauki.
sami-saminya tujuan kana siasat Neng Jeje serta terus narungguan datang nalancek Den Ahmad. Ari Den Ahmad harita lempang nama ngagedig dituturkeun ku si Leunyaai. Saja jalan manehna ngobrol bae nyaritakeun hal Neng Jeje. Maranehna teu ngartieun Neng Jeje aya di dinya. Leunyaai geuning aya Neng Jeje euy di dinya teh. Ceuk Den Ahmad bari jongjon lempang. Sumuhun Den abdi oge teu ngartos ieu teh. Jawab si Leunyaai bari kerung. Kumaha euy kira-kira manehna nyahoeun yen wahyu can paeh? Nu mawi aya di dieu oge teu acan terangeun panginten Den. Margi upami terangeun mah tangtos ayeuna aya di imahna si Wahyu. Alus pisan euy Leunyaai. Ieu mah milik urang keun ku dewek rek diakalan make akal anu lemes euy. Moal Den tuang raka Juragan Sonjaya aya hate kadua leutik ka Neng Jeje. Kumaha kitu Leunyaai pang maneh nyangka kitu teh? Margi kamari samemeh urang ka dieu anjeunna omat-omatan pan. Ulah kabengbat kuno herang-herang cenah. Tah tangtos anu herang-herang teh Neng Jeje panginten Den. Oh Leunyaai sakanyaho kuring mah Juragan Sonjaya teh kejem pisan euy. Sabab ceuk anjeunna oge bareto hiji-hijina gogoda anu paling gede nyaeta awewe euy. Sabab tangtu bae loba awe anu heroy ka anjeunna teh. Lantaran anjeunna teh kagungan putra. Jadi upami maot antara anjeunna teh teu kagungan putra. Jadi upami maot teh geus tangtu moal kasaha tah warisanana teh iwati ka pamajikanana anu anyar euy. Tah kulantaran eta anjeunna teh sieuneun pisan Leunyaai. Sieuneun dieret euy ku awewe teh. Tibatan beunang dieret ku awewe mah leuwih hade anti awewe cenah da geus boga pamajikan. Kadua na lanceuk dewek galak pisan euy Leunyaai. Lamun salakina mata karanjang saeutik oge sok didamprat. Sarta sok terus-terusan ngambek teu eureun-eureun. Tatambah kabeh kakayaanna tepung kaya jeung lanceuk dewek teh. Tah dasar eta sigana mah moal daekeun Leunyaai. Ari pangnyare kabengbat kuno herang-herang lain timburu soalna mah. Tapi lamun urang kabengbat kuno herang-herang engkena urang teu tegas. Saha anu dipake sieun ku dahuan teh lain sieun direbut ku urang kaharti atawa henteu Leunyaai? Jawab Den Ahmad bari seuri harita teh. Para wargi mitra kaum dangu sadayana, cag urang rehat heula sakedap wilujeng wayah kieu. Kasadayana mitra kaum dangu anu masih manco masih ngadangukeun dongeng Sunda dina channel Dongeng Sunda Mang Aa. Pamugi dina dangat ayeuna sadayana dudu aya dina ginanjar kawilujengan nuju sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aturan wilujeng wayah kieu ka Teh Rita Damayanti di Ujung Berung, kumaha daramang sadayana. Mudah-mudahan aya di kota Bandung sarehat sadayana nya Teh Rita. Oge ka Teh Iis anu aya di Riyadh kawit di Cianjur mangga wilujeng ngadangukeun. Ka Teh Linda Imut oge wilujeng ngadangukeun oge ka Ibu Dokter Yulinda Belia ya kumaha damang Bu Dokter. Wilujeng nugas wae nya. Ka urang Nagrak Sukabumi Pak Teh Neneng Ema aturan wilujeng ngadangukeun bae pamugi sehat. Oge ka urang Sukabumi keneh ieu ka Pak Dede Riswandi nya. Wilujeng ngadangukeun Pak Dede kumaha damang. Pak Ujang Suryana oge wilujeng ngadangukeun Pak Rohendi ya di Kudus aturan wilujeng ngadangukeun Pak Rohendi. Oge ka Bu Enji nya sareng Teh Mutia Wangsih di Sukabumi aturan wilujeng ngadangukeun bae. Pak Setia Budi ya di Tasik kumaha damang Pak Setia Budi.
Ge ka Teh Rizka Damayanti wilujeng ngadangkeun bae ka urang Banjar ka Pak Prabu Arjuna oge ka Payaya Subrata ya anu nuju ngadepongnya Pak Taryo oge Satya ieu nya dina channel dongeng Mang Aa di Jambi Pak Obi di Cileungsi Bogor kumaha damang oge Teh Siti Sarah nya Pak Nana Samsudin oge sareng Bu Entin Kartini haturan wilujeng ngadangkeun bae oge ka Teh Wiwin nya di Taiwan di Subang haturan wilujeng ngadangkeun ka urang Serang ya ka Pak Ahmad Ropai haturan oge ka Pak Ade Sukarna aduh ya, haturan Pak Ade wilujeng ngadangkeun Pak Ikno oge ka urang Kadungora ka Pak Tadi Rahmatnya haturan wilujeng ngadangkeun bae ka Mama El Hatman di Cianjur haturan oge ka Teh Hotimah di Tangerangnya kumaha damang Teh Hotimah ya di Tawel ya kumaha nya ka Mama Andri di Karawang oge mangga aturan jeung ngadangkeun ka urang Ciamis Teh Tami Maliha ka urang Karawang Pak Uwon Sumarna sareng ka urang Cimahi Pak Ian Kasep aduh makin kasep we Pak Ian Pak Dadang Sobari di Saguling sareng Pak Bunani Widyaningsih nya aturan jeung ngadangkeun bae ka Kang Jaki Mubarak di Jakarta oge Pak Joni PABX kumaha damang lajeng ka Teh Eli Sartika oge anu masih kene satia dina ngadangkeun dongeng atuh nu sanesna mah dikumkeun bae nya anu masih kene ngadangkeun dongeng haturan wilujeng ngadangkeun mudah-mudahan sadayana sehat walafiat amin ya Allah ya rabbal alamin mangga urang sami-sami teraskeun bae ieu dongengna supados teu nyang kolong teuing kana waktos lenyai ari pangyarek kabeng bat kuno herang-herang teh lain timburu soalna mah euy tapi lamun urang kabeng bat kuno herang-herang kena urang teu tegas ta eta nu dipake sieun ku dahuan teh lain sieun direbut ku urang kaharti atawa henteu lenyai jawab Den Ahmad bari seuri kahartos upami kitu mah Den jawab si lenyai harita teh ngan aya anu teu kaharti teh saeutik lenyai tah naon Den jawab si lenyai bari ngalieut etaeun euy neng jejeh teh wani nguruskeun soal hutang-hutang nama uki jeung salakina kalanceuk dewek tah naon anu rek diandelkeun teh duit di mana manehna bakal dipake mayar nah rek terang-terangan ka bapakna di Tegalega atawa rek ngalawan kana perkara ieu lenyai Den boa rek nyerahkeun diri Den anjeunna teh ka Juragan Sonjaya jawab si lenyai teu bisa kitu euy lamun kitu mah rek daek oge ka dewek meureun nu kasep nah kasep mana dewek jeung manehna teh toh dewek duluran manehna lenyai dibanding-banding mah dewek jeung Juragan Sonjaya teh kasep dewek atuh lenyai sumuhun deui nya Den jawab si lenyai mani kerung tah lantaran kitu euy ku urang kudu dihalangan pisan lenyai supaya manehna ulah tepi kabisa nepungan deui indung bapakna di Bandung sabab bisi nyahueun yen si Wahyu hirup keneh lenyai awas lenyai Rusiah gede ieu teh euy neng jejeh kudu tetep ulah nyahueun yen si Wahyu hirup keneh euy tangtos dipegang teguh Den jawab si lenyai bari seuri henteu lila ti harita maranehna geus tepi ka sampak lanceukna aya ngabaheuhai dina kursi barang datang kadinya teh Juragan Sonjaya reuwas terus cengkat bari neuteub ningali baju adina kalotor siga nu labuh ya kitu baju si lenyai ku anjeunna ditingali kunaon eta pakaian teh buat jarblog kitu labuh di sawah Ahmad cek Juragan Sonjaya hari teh bari ngahulang sanes labuh Kang tapi dibebaskeun abdi teh
Jawab Den Ahmad bari ngareret ka sileuy nyai. Dibebeskeun ku saha? Kawas kana lamak bae dibebeskeun. Ku salakina mah uki Kang, abdi teh di sawah, ceuk sileuy nyai harita teh. Duaan, tapi ku saurang nah make jeung eleh, jawab Juragan Sonjaya bari semu anu lucu. Ti ditu ge duaan Kang, jawab Den Ahmad hari teh ngeluh. Duaan jeung saha? Ditanya teh teu baleg. Ahmad, duaan jeung saha? Si Adung teh. Cek Juragan Sonjaya hayangeun geura nyaho. Nu mawi Kang sareng istrina Mauki anu ngajenggut rambutna sileuy nyai jeung ngajenggut rambut abdi. Cek Den Ahmad harita teh. Mauki. Juragan Sonjaya hari teh gumujeng siga nu raos. Malah cipanona oge mani reumbai sarta pok neruskeun deui omonganana. Ku Mauki si laing duaan eleh dijenggutnya. Aduh, ngirakeun Ahmad eleh ku awewe si laing teh. Teu acan ari eleh mah Kang, mung nembe ripuh abdi teh. Jawab Den Ahmad ku lumas kelemes. Nah atuh make balik ari masih keneh wani mah. Kapisah ku istri geulis nu mawi Kang. Hah? Ku istri geulis? Kade tak ulah nyebut-nyebut istri geulis. Hayo kadengieun ku ceuceuna ke. Jawab Juragan Sonjaya bari luak liuk rada sieuneun. Juragan Sonjaya ge nya nu galak. Susis tah. Baik no. Susis tuh Juragan Sonjaya teh. Poharanya galak teh ka batur. Sanggeus tetela teu aya sasaha, pok manehna neruskeun deui omonganana. Ahmad, akang geus euleuh. Waktosna mitra kaum dangu sadayana parantos saeb. Cag urang tunda heula ieu dongeng Neng Jejeh dina bagian anu ka-38. Insyaallah dina bagian anu salajengna urang sami-sami teraskeun bae ieu dongeng teh. Sakitu tiasa kapihatur. Hapunten anu kasuhun wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.